وقال تعالى في آياته القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكره بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال ابن تيمية في كتابه فتعظيم المولد النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه موسما قد يفعلوه بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب والحمد لله رب والحمد لله رب. Naharene mah tarunduk sugan. Walhamdulillahi rabbil. Mantap guys. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka bermuajahah dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya semoga selalu tercurah limpah kepada junjunan alam, yakni Habibana al-Karim wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa itba'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan ya Allah, kita semuanya yang hadir di tempat ini mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umat Nabi. Amin. Dan mudah-mudahan ya Allah, kita semuanya yang hadir di tempat ini kelak di yaumil qiyamah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bersanding bersama Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Langkung tipayun anu kusim pribados dipika hormat para alimil ulama, para kiai, para ustazah, santriawan dan santriawati. Wabil khusus penghormatan khusus saya sampaikan kepada Kiai Haji Januri sebagai tokoh masyarakat, dan tidak lupa juga kepada Kang Adhadi. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada Kiai Arsudin. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada Kas Soleman. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada Kiai Ahmad, Kiai Suryana, Kiai Sapri, Kiai Yadi, Kiai Okai, Kiai Husen, dan Kiai Haji Rahedi, dan seluruh ulama-ulama yang hadir di tempat ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah dan demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Doakan kurang sadayana, mudah-mudahan para guru orang, para ulama orang, para kiai orang sing dipanjangkan umurna ku Allah. Aing ngadoakeun kiai sing kenceng aminah. Keheula can dititah. Doakan kurang sadayana, mudah-mudahan para guru orang, para ulama orang, para kiai orang sing dipanjangkan umurna ku Allah. Lalaunan ulah bari nyarekan. Tambih berkah ilmuna, tambih berkah rizkina, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam menjunjung tinggi agama Allah. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada guru saya, yaitu ad-da'i ilallah Kiai Gondrong. Kiai Deni Gondrong, doakan kurang sadana mudah-mudahan anjeunna panjang umur. Amin. Urang manges mau tinggal manehna hirup sorangan. Doakan mudah-mudahan anjeunna tambih berkah ilmuna. Amin. Tambih berkah rizkina. Amin. Dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam berdakwahnya. Amin ya rabbal. Dan
Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada aparatur pemerintah Tikawit, Bapak RT na aya. Alhamdulillah. Pamajikan aya. Alhamdulillah. Bapak RW aya. Alhamdulillah. Bapak lurahna aya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ciri lurah ahli surga, amin ya rabbal. Ketika ada pengajian beliau garda terdepan untuk mengikutinya, ciri lurah atau pemimpin ahli surga, amin ya rabbal. Kula rek maina ka orang dia ridho, orang dia bapak lurah asup kana surga ridho, ikhlas. Ayeuna apa engke? Ayeuna ngadoakeun koda rek kitu mah. Oh haraja sapa lurah? Doakeun ku orang sadana, mudah-mudahan para pejabat urang anu ngahyeun kana ieu daya ngolah kana ieu desa, mudah-mudahan para pejabat kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada segenap seluruh panitia PHBI murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang para panitia ini sudah berkorban, mengorbankan harta, tenaga maupun pikirannya. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan para panitia diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada sahabat saya yang tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an anu sakieu geuna-heuna. Bener teu Bu? Bener teu Pak? Geunaheun teu? Mending ear kadengena. Allah, cina orang dia babarengan. Saking antusiasna, alhamdulillah korina disawer. Abdi geura optimis, mudah-mudahan bae nu ceramah. Ajeun meureun optimis mah. Tidak munafik, betul. Doakeun kurang mudah-mudahan qori anu tadi parantos ngalantunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, mudah-mudahan diberkahkan dari Al-Qur'annya, amin. Dan diberikan keistiqomahan dalam berdakwah melalui Al-Qur'annya, amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Punten kaparajengan. Berdirinya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk memperingati kelahirannya satu makhluk, untuk memperingati kelahirannya satu manusia yang sangat mulia, sangat istimewa dibandingkan dengan manusia yang lain, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Hanya satu Nabi Muhammad yang paling mulia. Betul? Ini katupang bisi rerenyotan. Lanjut. Kita hadirnya di tempat ini tidak lain dan tidak bukan memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Supaya kita diakui sebagai umat Nabi dan supaya kita kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Tetapi tidak bisa dipungkiri, Pak, kita sekarang sudah hidup di penghujung zaman, sudah hidup di akhir zaman, yang dimana di zaman sekarang sudah muncul gerombolan-gerombolan baik dari kalangan ulama, baik dari kalangan kiai, baik dari kalangan pejabat yang mereka berpendapat Maulid Nabi itu tidak boleh, Maulid Nabi itu haram, Isra Mi'raj temenang, haul Tuan Syekh Abdul Qadir leuwih sesat tibatan setan. Kaheula tong wakat takbir karek pemanasan. Mesti kabur overdosis maksudnya. Sekarang sudah muncul di mana-mana, Pak. Jakarta banyak yang bermanhaj salaf, Jawa Barat sudah banyak yang bermanhaj salaf, Sukabumi, Bogor, Bandung sudah banyak ulama-ulama yang bermanhaj salaf. Mohon maaf, saya tidak berbicara hoax, saya berbicara fakta dan realita hadirin. Punten, saya sombong. Abdi nepi detik ayeuna masih ngajar di daerah Jakarta, daerah Cempaka Putih, daerah Jakarta Pusat, daerah Tanah Abang. Abdi masih ngajar di daerah Jakarta. Saya hampir tiap minggu berdialog dengan orang-orang manhaj salaf. Manehna mungun disebut Wahabi mak mungun, nyebutna manhaj salaf atau manhaj sunnah. Ia berbahaya hadirin. Ia geus asup ka lembur-lembur tahlilan teu meunang
eueuhkeun muludan. Tuh kula ripuh. Bener teu? Ulah orang dia ge lamun muludan eueuh pasti ripuh teu nananggung bakul. Bener teu? Bener teu? Tuh bakul lagi galalede. Nu hadirna saurang hiji. Komo nu ceramahna meureun. Aya meureun sautik mah wa. Maulid Nabi tidak diperbolehkan hadirin. Punten para ajengan. Orang-orang manhaj salaf merujuk satu kitab karangan ulama Wahabi. Ngaranna Syekh Abdul Wahab. Aya hiji kitab anu populer di kalangan Wahabi. Ngaranna kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Kitab nage 16 jilid, Pak. Kitab nak 16 jilid karangan ulama Wahabi. Karangan Syekh Abdul Wahab geus ditahnan geus ditaksis ku muridna. Ditaksis ku muridna jadi 16 jilid ngaranna kitabna kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Rata-rata ulama Wahabi anu macaan anu ngalap ilmu tina kitab Ad-Durarus Saniyah rata-rata kabeh jadi teroris, Pak. Rata-rata jadi teroris. Aya nu musyrik saeutik dipaehan, aya nu nyeleweng saeutik dipaehan tanpa ada istitabah. Teu aya kata neangan tobat, teu aya kata dititah tobat, pokoknya musyrik pencit, musyrik pencit, musyrik paehan. Rata-rata jadi teroris hadir. Makana dibantah ku ulama Nusantara, dibantah ku ulama Indonesia, yaitu ku Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ngaran kitabna Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatil Wahabiyah. Syekh Zaini Dahlan adalah salah satu guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Zaini Dahlan ngaran kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatil Wahabiyah. Kitab Wahabi ngarana Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Dibantah ku Syekh Zaini Dahlan ngarang kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatil Wahabiyah. Dibantah oleh ulama Nusantara. Bahkan punten Pak, dina salah sahiji jilidan kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Eta pengarang kitabnya ngomong kieu. Ilmu fikih adalah ilmu syirik. Parukunan Sunda nu aya kalamur lemur eta ilmu syirik. Ulama fikih termasuk setan jeung jin. Imam Syafi'i dianggap setan, Imam Syafi'i dianggap jin, Syekh Muhyiddin Nawawi dianggap setan, Syekh Muhyiddin Nawawi dianggap jin. Na'udzubillahi min. Makana urang mah tong kababau, tong pipilo, tong pipiluan. Kita ikuti ulama-ulama salaf kita terdahulu. Insya lanjut ya, lanjut betul. Can capek, can tunduh, sanu capek. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punten, Pak. Ketika kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamun hayang menang ganjaran Maulid cik ulama ayat 3 syaratna. Ayat 3 syaratna anu kahiji bi'it amil to'am, dengan sedekah makanan sodakoh kadaharan. Ketika ada Maulid Nabi, di situ harus diadakan makanan, di situ harus diadakan suguh tamu. Kenapa? Karena itu menjadi syarat Maulid hadirin. Yang kedua, biqiraatil Quran. Ketika ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ harus dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi tos dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga, bidzikril qasaidin nabawiyah. Syarat Maulid Nabi nomor katilu bidzikril qasaidin nabawiyah. Di situ harus dibacakan riwayat-riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya perlu kita garis bawahi, bila mana aya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana ge rek di lembur, rek di kota, kari-kari ngayakeun Maulid, ngayakeun tabligh akbar, tapi mubaligna henteu ngabahas muludan, mubaligna henteu ngabahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muludana dipertanyakeun duka menang ganjaran duka henteu. Bantuan atau mau eprok? Benar tuh? Benar tuh? Kenapa? Karena sekarang sudah di akhir zaman, Pak. Sekarang bermunculan mubalik, penceramah, duta puguh syaratna, tepuguh masantena,
ngomong nama rek ceramah nyebarkan agama Islam tapi jero-jerona ngaliberalkeun umat Islam hadirin. Na'udzubillahi min. Awas ka hade. Lanjut. Wasifatuhul ghufran. Allah si kehet mah. Eta malin ayat Al-Qur'an. Wasifatuhul ghufran. Ngajawab Allah sin salah. Ngajawab sallu alaihi sin salah. Mending bangkem nu aya. Jawab bareng-bareng sallu alaihi. Wasifatuhul ghufran. Punten Pak, Nabi Muhammad mah sifatna hampuraan. Nabi Muhammad mah sifatna pemaaf. Dina hiji riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang melawan orang kafir. Nabi Muhammad ketika berperang melawan orang kafir, ada orang kafir, aya jalma kafir anu nyusruk di hadapan sahabat. Tersungkur di hadapan para sahabat. Ketika orang kafir eta tersungkur, eta orang kafir mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya diserang ku sahabat. Kisah ini nyampe ke Kangjeng Nabi. Kabar ini nyampe kepada Rasul. Ya Rasul, aya orang kafir nyusuk di hadapan sahabat. Tapi sayang, nak eta orang kafir kalau dipencit ku sahabat. Apa jawaban Rasul? Siapa yang menyembelihnya? Dibejakeun ngaranna Ki Usama. Dipanggil Ki Usama. Wahai Usama, apakah benar kamu menyembelih orang kafir tersebut? Iya Rasul. Kajian mending dipencit bae. Padia teh musuh urang, anu halangan dakwah urang, anu halangan agama Islam. Teu naon, mending dipencit bae mengpeng nyungkruk ya Rasul. Apa jawaban Rasul? Saya tidak mampu mempertanggungjawabkan atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dia ucapkan. Iyalah Nabi Muhammad Pak. Sakitu kamu sunnah anu merangan manehna. Tetapi ketika nyungkruk di hadapan manehna mengucapkan lafaz la ilaha illallah, Nabi Muhammad teu wani ngukumaha. Unggal poe merangan Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak berani menyembelihnya. Makanya turutan ku ibu-ibu orang dia. Mun salaki mamarahan ucapkan lafaz la ilaha illallah. Tik salakina kadieu sia jore. La ilaha illallah. Kadia buntelan hitut. La ilaha illallah. Beas beak la ilaha illallah. Gas beak la ilaha illallah. Aweha nganit-nit la ilaha illallah. Salaki kawin deui lah. Bohong ibu-ibu pal salaki kawin deui mah ngajawab la ilaha illallah nage kenceng. Cik tatangana ece dadangean teh salaki ece kawin deui lain heueuh la ilaha illallah eta si jurig. Salakina di jurig-jurig. Lobakeun maca lafaz la ilaha illallah itu lafzul jalalah Bu. Bahkan lamun aya jalma ngalobakeun zikir, ngalobakeun maca lafaz la ilaha illallah, insyaallah bakal leuleus hatena. Aya nu ngomong ka kula, "Lah Ustaz, lah Kiai, kami mah unggal poe zikir bae ge, hate kami mah teuas bae." Atuh kajen zikir mah teruskeun bae, atuh minimal henteu leuleus hate, leuleus beuheung. Bener teu? Bener teu? Komo aya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa saja manusia yang satu hari satu malam mengucapkan lafaz la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka kelak di yaumil kiamah wajahnya akan bercahaya bagaikan bulan purnama tanpa skincare. Teu kudu make skincare. Ibu-ibu bisa teu kabeli skincare, lobakeun zikir bae insyaallah di poe kiamat wajahnya bercahaya. Amin. Ya Rabbal. Oh, jas skincare pan mararaha. Benar tak Bu? Benar tak? Kadi ayah skincare ayah osok ngerarak ya osok. Oh, asal percaya. Lobakan maca lafaz la ilaha illallah. Tudilluhul ghamam.
tuti'uhus sahaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun lempang teu ngabogaan bayang-bayang Pak. Coba jawab sing kompak, jalma putih kalangkangna, jalma putih kalangkangna, jalma hidung kalangkangna, hejo ngabelag-belag, hidung kalewatan. Iyalah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mah lamun lempang teu ngabogaan bayang-bayang, teu ngabogaan kalangkang. Ketika Nabi Muhammad lempang kanu poek jadi caang. Kunaon sababna? Karena wajah Nabi Muhammad bercahaya. Nabi Muhammad ketika lempang di nu panas, Nabi Muhammad teu kapanasan. Naon sababna? Karena awan senantiasa meneduhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sam'uhu yasma'u sarirul qalami basarahu ila sab'i tibaqis saqib. Pendengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ngadenge geretan kolam yang ada di Lauhul Mahfuz, dan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tembus nempo ka langit anu katujuh jeung ka bumi anu katujuh. Hadirin. Subhan. Iyalah Nabi Muhammad. Pendengaran Nabi Muhammad Pak bisa ngadenge geretan kolam nu aya di Lauhul Mahfuz. Lain langit kahiji-kahiji acan. Lauhul Mahfuz geretan kolamna kadangu ku Kangjeng Nabi Muhammad. Panjenengan paningali Nabi Muhammad mah Pak bisa nempo tembus ka langit anu katujuh jeung ka bumi anu katujuh. Hadirin. Subhan. Iyalah Nabi Muhammad. Beda jeung orang dia. Orang dia mah imah gigireun masjid, imah gigireun majlis taklim, ngadenge panggilan suara panggilan Allah, ngadenge suara adzan, ngadenge panggilan ngaji, tapi teu daek ka majlis taklim jeung teu daek ka masjid. Anu kitu aya. Namun aya jalma seperti kitu eta berarti ciri jalma torek celina, torek hatena. Betul? Ulah hayang jadi jalma torek mah ngariweuhkeun batur, bener teu? Jeung deui jalma torek mah teu boga kasieun Pak. Jalma torek lempang kajaran anu poek. Mangih kuntilanak jeung sarikeun nepi ka sarak-sarak kuntilanak, si eta mah teu sieun. Teu kadang ieu-ieu. Aya deui kiai lempang kajaran anu poek, mangih jurig 7. Kiai nasional langsung maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Eta jurig nu genep lumpat nu hiji mah cicing. Kiai langsung maca ayat kursi deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Eta nu hiji lain lumpat nu genep kalah balik deui. Cik nu genep teh hampura Pak Kiai nu ieu mah torek. Ulah jalema jurig ge ai torek mah ngahalewo. Mudah-mudahan orang nu hadir di ieu tempat mudah-mudahan cager celina, cager hatena. Amin. Ya Rabbal. Urang mah punten dibere mata ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ketika rek diajak ibadah mah matana pura-pura rabun, betul? Aya aki-aki digero ke incuna. Abah, ka dieu ge aya naon? Ka dieu ge aya naon? Lain tuh derengean teh di ditu aya pangajian. Yuk urang ka ditu yuk. Hampura. Abah mah lain teu hayang. Mata abah mah geus teu kajeuleuh. Salamkeun bae ka malaikatnya. Saumuran rupana jeung malaikat teh. Datang incuna nu hiji deui. Abah, aya naon? Ka dieu ge Abah, aya naon? Ka dieu ge. Duh, di ditu di Cikeusik aya awewe gulis bah sataranjang tuh mah kena naon bah. Jigana eta nu edan anyar bah. Eta abahna langsung udah hayu antur abah ka ditu hayu. Na'udzubillahi min qalbuhu la yaghfulu wa la yanam. Hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa kepada Allah. Wala yanamu jeung can pernah sare. Nabi Muhammad manusia anjeunna sok tuang. Beliau sok tuang, beliau sok sare, tetapi keistimewaan Nabi Muhammad mah lamun sare hatena teu pernah sare. Hatena teu pernah poho ka Allah. Naon sebabna? Karena Nabi Muhammad sieun lamun poho ka Allah. Makanya wajar Nabi Muhammad adalah panutan bagi kita, sri tauladan bagi kita. Wajar jeung munasabah ieu kieu. Cuman urang ye ngaku umatna ongkoh. Sakia Nabi Muhammad anu geus dimaksum yakin bakal asup ka surga, sieun poho ka Allah, hatena teu pernah poho ka Allah, hatena teu pernah beureum, tapi urang sebagai umatna kadang-kadang inget ka Allah sakadaekna. Betul? Ngomong hayang menang
syafaat, tapi ingat ka Rasul jeung ingat ka Allah sakadaek. Pajelo-jelo geuningan. Lanjut. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, hadis ini selalu saya sampaikan ketika saya ceramah. Addibu auladakum ala salasi khisalin. Hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Tanamkan kepada anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, tanamkan kepada anak-anak kalian supaya anak-anak kalian cinta kepada nabi-nabinya Allah. Jawab yang kompak, nabi jeung rasul anu tercantum dina Al-Qur'an jumlahna aya sabaraha? Aya sabaraha? 25. Nah, ieu wajib ku urang kudu dibejakeun ke anak-anak urang supaya anak-anak urang cinta kepada nabi-nabinya Allah. Nabi-nabinya Allah. Kenapa? Apa sebabnya? Karena ayeuna mah geus krisis anak soleh. Geus hese nangan anak soleh, geus hese nangan anak solehah, geus hese nangan budak leutik nu daek ngaji, geus hese nangan budak leutik anu daek ngaji ka majelis taklim. Betul? Betul? Geus hararese juarima nangan jalma soleh, geus krisis anak soleh. Aya jalma ti leutik nepi ka gede soleh teh hore ngaranna soleh sia eta mah. Geus hese nangan anak soleh. Ibu-ibu di dia hayang boga anak soleh. Hayang boga anak soleh. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, ada satu ayat yang berbunyi wa kana abuhuma sholiha. Di dalam kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, fa kana salahul abi awil jaddi sababan lisrahil ibni aw lihifdzi nafsihi. Ternyata solehna bapak itu bisa menjadi sebab solehna anak kurang. Ternyata solehahna ibuna itu bisa menjadi sebab solehahna anak kurang. Ternyata solehna kakek itu bisa menjadi sebab solehna incu urang. Solehahna nini itu bisa menjadi sebab solehahna incu urang. Imak nini nek kumaha boga incu solehahna nini teu keur kulip bae dina TikTok. Betul? Kuri mak loba jalma nu karacunan TikTok nini ge live bae pagawean dina TikTok. Keur nangeur cai si duru bae dina hawu live bae ka nini. Bener teu? Aya ka dia TikTok aya. Aya loba ka TikTok aya. Nu boga YouTube aya. Nu boga Instagram aya. Silahkan sosial media pakai berdakwah untuk menyiarkan agama Islam. Insya teu naon mangga. Pakai jalan kahadean ngeun kisim abdi pesan tong guru kana YouTube, tong guru kana Google, tong guru kana TikTok lamun urang can boga dadasar ilmu agama. Betul? Betul? Nah sebabnya dina Google nu bener aya, dina Google juri ge aya. Betul? Betul? Ayeuna aya jalma kana ilmu agama teu paham, ngaji can pernah langsung guru dina Google anu akhirna salatna saminggu meunang sakali. Walabah salat maghrib langsung salat, usolli fardul maghribi, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu oplosan lillahi taala. Gara-gara naon? Gara-gara Google. Saya tidak melarang, silahkan jika kita sudah tahu tentang ilmu agama, jika kita sudah tahu tentang syariat Islam, mangga bikin perbandingan. Karena aya nama loba ulama anu live streaming dina YouTube, live streaming dina TikTok. Betul? Silahkan untuk perbandingan, silahkan, tapi jangan dijadikan dia guru khusus. Nang kadang-kadang pan sanadna teu jelas. Bener teu? Bener teu? Silahkan untuk perbandingan. Kadang-kadang abdi khawatirna kiwari akhir zaman loba jalma nu betah ngaji dina YouTube tapi ninggalkeun majelis taklim. Betul? Betul? Beda barokahna. Ngaji ka ustaz setempat jeung ngaji dina YouTube beda barokahna. Ayeuna ibu-ibu lamun ngajina ka kiai, ngajina ka ustaz memeh dipanggan ngaji tahlil heula. Betul? Betul?
Ibu-ibu memeh ngaji, pan tahlil heula. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi coba ibu-ibu, lamun ngajina dina YouTube, ngajina dina Google, moal menang dikir heula, paling ge nu aya iklan. Apate pate apate pate apate pate aha aha. Bener teu? Bener teu? Ngaji ka ulama, ngaji ka kiai mak menang. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula hasbunallah ni'mal maula. Lamun ngajina ka kiai pasti menang eta. Ayeuna urang lamun ngajina ka kiai pasti menang ilmu agama, tapi ibu-ibu lamun ngajina dina Google, ibu-ibu lamun ngajina dina TikTok, sangat dikhawatirkan banyak kesesatan habis. Punten, jika YouTube dan TikTok dipakai hanya untuk hiburan itu tidak menjadi seberapa, tapi jika YouTube dan TikTok dijadikan guru itu yang lebih bahaya. Ngaji ka kiai mah urang menang la haula wala quwata, tapi lamun ngaji dina Google nu aya la pulsa wala quwata. Betul? Betul? Iya pan ya. Iya ironisna akhir zaman Pak. Nges seperti kieu. Kadang-kadang salahna deui ibu-ibu mah. Emang nageh di mana nageh nu rajin pengajian ibu-ibu. Benar teu? Di mana nageh penghadir anu rame ibu? Pengajian nu rame ibu? Lamun nu hajat nu rame ibu? Lamun aya nu nikahan nu minuhan losbak ibu? Ibu-ibu pengajian geh nu rame ibu-ibu. Saking ramena ibu-ibu pengajian, kiaina magan kitab, ibu-ibu mah ngobrol nepikeun 3 kelompok. Kelompok hiji budak borak nyacahkeun perhiasan. Kelompok nu kadua ibu-ibu menjenak kolot nyacahkeun pakaian. Kelompok nu katilu nini-nini nyacahkeun penyakit. Cik nini-nini nu hiji, aduh aing mah teu kuat suku lalemper geus teu kuat leumpang nage. Cik nini-nini nu hiji, leuheung bae sia mah suku lalemper aing mah cangkeng teu kuat. Nini-nini nu hiji cicing bae horeng nu nini-nini nu hiji mah tore. Palebah ngaji hujan gede bolak orang eta nini anu torek mamarahan. Ih sia mah wayah ngaji batuk bae. Gelap dianggap batuk si eta mah. Ibu yang rajin ngaji datang ke majelis talim, saya percaya ka ibu-ibu. Ibu-ibu mah rajin ke pengajian. Betul? Sok mangga rek ngaji dina YouTube, mangga rek ngaji dina TikTok, mangga untuk perbandingan, tapi ulah tinggalkan majelis talim. Siap? Siap? Tapi kahade lamun orang rek ngaji, rek datang ke majelis taklim sederhana saja. Ulah sok pagelis-gelis. Benar tuh? Benar tuh? Bu, salahna ibu-ibu kadang-kadang ai ka pengajian gelis, ai kondangan gelis, ai wayah sare jeung salaki bau plastik ka beuleuh. Betul? Betul? Giliran HS jeung salaki kalah meleuman runtah si eta mah. Bu, dangukeun. Jika ibu-ibu dandan mempercantik diri tujuan untuk suami, maka kecantikan ibu kelak yaumil kiamah itu akan menjadi ibadah. Amin. Ya Rabbal. Makanya sing geulis tapi untuk suam, untuk suam. Lah Pak Ustad kami mah boro-boro dangdan, dibere duit nage tilok ku salaki pikeun meuli wudak nage. Bu, dangukeun, lamun misalkan fakta dan realitana salaki ibu penghasilanna gede, duitna loba teu nanangan pentaan bae duit salakina. Lah Ustad, isin loba menta duit ka salakina ge bisi dihalokeun cewe matre. Aya nu sok ngomong kitu aya. Ibu-ibu jawab nu kompak aya, salaki nu sok ngomong cewe matre aya. Aya. Bu, tenanan pentaan bedut salaki nggak apa-apa dibilang cewek matre. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan untuk matre, betul? Betul? Nggak apa-apa dibilang cewek matre. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal, bro. Hirup deui ibu-ibu. Bener tuh?
Pan skincare mararahal, betul? Betul? MS Glow 350 bu. Anak promo 170. Devina mahal, Nesmeg mahal, aya nu murah nu miweh 70.000. Eta ge geus overclaim. Hafal. Ciri suami yang baik. Jangan hanya nyuruh cantik tapi beliin istri kosmetik, betul? Betul? Ieu mah aya lalaki mamarahan ka pamajikana, pamajikana jorek dicarekan, pamajikana jipluk dicarekan, aing mere duit tilok si eta. Betul? Betul? Kadang-kadang salah nak lalaki bu, salah nak salaki bu, aing ngarokok sapoe Samsung beak 2 bungkus, aing pamajikan make wedak sesa kerambol. Benar tuh? Benar tuh? Pak, dibere saran kukula, lamun rizki hayang barokah, bikeunang ka pamajikan. Ibu-ibu cocok. Pakarek ieu penceramah. Benar tuh bu, bikeunang ka pamajikan, betul? Insya Allah barok. Insya Allah barokah. Fakta dan realita bu. Ya dikalkulasikan ya. Ayeuna salaki boga duit 100.000, bagi 2 jajal 50.000 bikin ka pamajikan. Punten Pak, awewe mah pamajikan mah nyekel duit 50.000, 30.000 bisa pakai meuli dengan sawu kadahar ku anak jeung ku salaki. Bener teu? Bener teu? Sesa 20.000, 10.000 jeung jajan anak 10.000 bisa diasukeun kana arisan, betul? Betul? Tapi jajal lalaki nyekel duit 50.000 paling ge beak pakai meuli rokok Samsu sabungkus pamulangana teu dicokot japan agangna randa. Bener teu? Bener teu? Mana bikeunan ka pamajikan. Kadang-kadang bu nyah pan aya lalaki anu sok koret ka pamajikan, bener teu? Sok hitung-hitungan ka pamajikan, bener teu? Kadang-kadang kakolot nama mere duit mah gede, ai kami itu hana mere na leutik, bener teu? Henteu jujur ka pamajikan, bener teu? Adi dia salaki nu teu jujur ka pamajikan aya. Sok ngabohong ka pamajikan aya. Bahkan sok nyumputkeun duit dina kopeh aya. Saya tanya ibu-ibu jawab yang kompak bila mana? Ibu-ibu boga salaki henteu jujur, ibu-ibu ikhlas teu? Ridho teu? Tapi suatu saat nanti Allah takdirkan suami ibu kawin lagi, ibu-ibu ikhlas teu? Ridho teu? Tapi jawab sing kompak ibu-ibu bila mana? Ibu-ibu nyesalan salana salaki ibu mangi duit 200.000 rek dibikin moal. Lurus tunyung saya gitu. Kesalakina teu pamajikana gelo kabeh. Iki ibu-ibu upah nyeusehan saya. Asal ngahuai bae semut ibu-ibu mah. Kadang-kadang salahna ibu-ibu kiwari kitu Pak. Mangi duit salaki lain dibikin ieu ka salaki kalah ka dipoto di jeung status. Dipoto di kamar mandi cekrek milik mak moal ka mana wa lain milik morok gahil gitu. Pentaan bayar duit ka salaki izin. Wah ustad kadang-kadang aya salaki nu sok ngomong kieu, pamajikan aing mah boros. Anu sok ngomong kitu aya bu, pamajikan aing mah boros. Dengekeun Pak, lamun misalkan bapak-bapak mere duit ka pamajikan, leutik tere CF, beak tere CF, ingat bukan berarti istri kita tidak bisa memanage keuangan, tetapi kebutuhan yang menghabiskan. Betul? Betul? Komo deui lamun aya laki ngomong kieu, istri dan anak kita itu hanya membebani dan memberatkan. Naudzubillah min dzalik. Jika ada laki-laki yang berbicara, punya anak dan istri itu hanya membebani dan memberatkan. Hei, lalu ulu kau apa kau halalkan namun akhirnya kau terlantarkan. Anjay. Karena dia mau balik ngora keneh ya. Tapi ibu tong macam-macam semoga pamajikan ini. Semoga anak. Tapi tenang jatah masih ada 3. Bohong. Abi nang janji ka pamajikan abi. Pokoknya moal jantung. Najan sasibuk-sibuk nage ceramah moal nyandung abdi mah demi Allah moal nyandung anu goreng mah. Lanjut yang kedua wa ahli baitihi, tanamkan kepada anak-anak kalian supaya anak-anak kalian cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Tanamkan kepada anak-anak kalian supaya anak-anak kalian cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW.
Walaupun sekarang lagi gembor-gembornya pembegal nasab, para habaib di Indonesia dianggap palsu, para habaib bukan turunan Nabi, maka orang mah tong pepelo, tong kababau. Kita ikuti ulama-ulama kita terdahulu, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani, sebagaimana Abah Gurus Kumpul Bartapura, sebagaimana Syekh Hasyim As'ari Jombang, yang mereka meyakini dan mereka memuliakan para habaib yang ada di Indonesia itu adalah turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahade tong kababawa dari loba ulama-ulama lain jalma samanea eta pembegal nasab lain, ulama beneran ilmuna mumpuni. Doakeun kurang sing menang taufik hidayah, amin ya robbal, kembali ke jalan yang benar, amin ya robbal. Ulama moal pilih kasih, tapi awas kahade jangan sampai cinta buta. Kita harus mencintai duriah Nabi Muhammad, tapi jangan sampai cinta buta. Para habaib sarua manusia biasa, betul? Para habaib deh ayah anu teu bener. Ingat, ketika ayah para habaib, ketika ayah turunan Nabi, marehna teu bener, marentah kana salah, marentah kana doraka, marentah kana teu bener, maka teu naon, tong didenge, tong diturut Habib lu kitu. Anjeleun. Ini ngomong beneran nih. Ulah kudusin kawalat moal. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tamanang ta'at ka makhluk, rek eta kolot, rek eta guru, rek eta habib sekalipun, lamun parentahna bertolak belakang dengan hukum Allah, maka teu naon, tong didenge, tong diturut ku urang. Tapi syarat hiji, tetap kita muliakan. Siap? Siap? Insya Allah. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Tanamkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi pembaca. Nah, ulah-ulah kanu macana, kanu ngadangukeun age insyaallah jadi syafaat. Insyaallah beunang barokah kanu ngadangukeun age. Tapi lamun urang hayang boga anak bisa maca Quran, minimal urang nak kudu bisa maca Quran. Kudu bisa maca Quran. Karena ieu wajib ngadidik anak tentang ilmu agama. Dengekeun ke orang dia, ngadidik anak lain kewajiban ustad, ngadidik anak lain kewajiban kiai, ngadidik anak lain kewajiban abuya, tapi ngadidik anak kewajiban indung jeung bapana. Ngeunah bae dikekesekeun ka ustad jeung ka kiai, kiai anakna loba teu kaurusan. Bener teu? Bener teu? Dina kitab Kasyifatus Saja, kalangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabilil kifayah. Wajib ka indung jeung bapana ngadidik anakna tentang ilmu susuci, ilmu salat, ilmu syariat agama. Kasai wajibna lain ka ustad, ka indung bapana. Cuman ketika indung jeung bapana teu mampu, da rumah saabdi mah henteu masantren. Rumah saabdi mah totok tentang ilmu agama teu nyaho-naon, mangga silahkan titipkeun ka pondok pasantren. Pasantren. Biaya masantren nepikeun diatur ku agama. Cik Syekh Nawawi, lamun misalkan anak orang terlahir boga harta, terlahir kaya, ketika mesantren silahkan biaya mesantrenna ambil harta anakna. Lamun anakna boga duit kelahirna. Ayeuna lamun misalkan anak teu boga biaya jeung mesantren, maka silahkan ngambil harta bapakna. Bapakna teu boga silahkan ngambil harta indungna. Indungna teu boga silahkan fa baitul mal. Ngambil uang kas negara. Baitul mal. Biaya mesantren nyokot ka baitul mal, uang kas negara. Ieu saking wajibna mesantren. Baitul mal teu aya, uang kas negara teu aya, kosong misalkeun, maka wajib ka jalma muslim anu bonghar, wajib kifayah ngabiayaan santri nu keur masantren. Ieu saking wajibna neangan ilmu, saking wajibna masan. Alhamdulillah di mah seueur sarti alhamdulillah. Ieu mah aya ibu-ibu anak masantren karege 3 bulan geus dicokot deui. Ditanya ku tatangana, "Ece kunaon anakna dicokot?" "Heueuh, aing mah anak masantren 3 bulan pinter henteu, budug heueuh."
Atuh teu naon budug ge teu naon. Karena santri mah teu sah lamun can budug, betul? Betul? Kiai Gondrong gagah ge ayeuna, baheula mah kurapan jigana. Budug abdi ge sarua baheula mah budug, tapi alhamdulillah wasilah abdi mah santri walaupun budug alhamdulillah abdi ayeuna bisa ceramah. Alhamdulillah. Jadi intina abdi bisa ceramah ladang ngaji. Lain ladang budug sih. Di mana aya bisa ceramah ladang budug? Makanya teruskan mas santri mah kajian budug ge karena insya Allah budug mah barokah. Di mana aya budug barokah sih? Lanjut. Makanya didik anak urang, titipkeun ka pondok pesantren. Karena budak leutik zaman ayeuna mah geus beda jeung budak leutik zaman baheula, betul? Punten. Budak leutik zaman baheula mah Pak, lamun balik di sakola, balik di pangajian ketika rek ka imah manggih indung jeung bapak dina pantok rek asup ka imah eta punten heula, bener teu? Nek asup ka jero imah aya bapana jeung mana dina pantok, Pak, Bu, punten bade ngalangkung. Leres? Betul? Tapi budak leutik zaman kiwari balik ngaji, balik di sakola, rek ka imah nempok bapana dina pantok lain punten kalah ngagorowok di jauh. Oi, lagi santai kawan. Naudzubillahi min. Makanya dari deugeur budak kiwari mah. Abdi ge keur di jalan, aya budak leutik nyamperkeun ka abdi. Cik eta budak leutik, Pak Ustad mau tanya. Rek nanya naon cek abdi. Pak Ustad, lamun poe kiamat sakola agama peretan teu? Eta sia cek. Dijawab ku kula, ceng ka dieu. Ceng, lamun poe kiamat sakola peret. Naon sebabna? Karena guruna ge kalalojor. Nu kitu ditanya-tanyakeun. Budak leutik zaman baheula mah balik di sakolahan, balik di pangajian ngapalkeun pelajaran sakola jeung pangajian, betul? Balik di sakola, balik di pangajian teh bari lumpatan wujud kidan baqa mukhalafatul lil hawa qiyamuhu wa daniyat qudrat ilmu basar kalam qadiran aliman sami'an mutakaliman. Eta budak leutik zaman baheula. Budak leutik zaman kiwari mah balik di sakola, balik di pangajian lain ngapalkeun pelajaran sakola kalah lalaguan. Betul? Balik di sakola bari lumpat teh kalah ngalagu. Ini ku sadar kop sekop cintaku ini kop sekop. Asa yang nekean aja. Nah sebabnya iya akhir zaman kunaon karena kurang didikan dari kedua orang tuanya, betul? Aya nu ngomong kieu ka abdi, Ustad, kali mah osok ngadidik anak, osok nitah ngaji, ngeseueuh nitah ngaji tapi anakna badung bae, anakna tilok ngadenge, aya nu kitu aya. Ketika anak urang boga anak dititah kukolot minculak bae, dititah haranese bae, tong nyalahkeun anak, introspeksi diri urang, bisi mah urang maraban duit haram kalau jadi anak. Benar teu? Karena kieu Pak, ana akhir zaman di dalam kitab Sunan Nasa'i, sayati 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina ashabal mal min halalin au min haramin. Kelak akan datang suatu zaman kepada manusia yang dimana di zaman itu lalaki salaki geus teu mikiran duit di mana datangna, rek duit halal, rek duit haram, sabodo teuing, rek duit judi, rek duit slot, rek duit menang rampok, sabodo teuing, nu penting dapur ngebul, nu penting pamajikan aing sakongkorong jeung barang dahar henteu melag dina gerong. Bener tuh? Tah ieu salah satuna penyebab anak minculak bae ka urang. Man nabata minal haram fannaru auladi. Suatu perkara yang timbul dari barang haram maka nerakalah yang pantas bagi dia. Ai karunya mah ka anak Pak, ai karunya mah ka pamajikan. Lamun boga duit haram ulah diparabkeun ka anak jeung pamajikan.
Betul. Betul. Yuk makanya yuk pasantrenkeun anak bu. Ulah hok kana duit pasantrenkeun anak bae. Ulama di mana lagi ngaji di mana pokoknya juporna pasantrenkeun anak. Anak supaya ngaji. Komo lamun anak geus bisa maca Quran, masya Allah. Ibu-ibu di dia osok ngaji Quran osok. Osok. Jadi apa pengajian ayah? Poe naon? Poe naon? Poe ming. Anu ngomong minggu anu ngomong rebo. Jigana unggal poe ge aya di dieu mah nya. Alhamdulillah. Pengajian bapak-bapak aya. Jawab bapak-bapak lamun pengajian bapak-bapak ramena jiga kieu henteu? Pinuh. Ajar ngomong pinuh ge moal percaya ieu pulang. Paling ge 5 ge jeung tihang paling. Ibu-ibu osok ngaji Quran, tapi saya perlu bukti. Abdi baca Quran, ibu-ibu neruskeun, siap? Siap? Bapak-bapak repeh, tong dibantuan kita ibu-ibu. Bu, teruskan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan bu. Yasin. Terus. 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 Tadi hayang nginum kumaha carananya? Alhamdulillah. Sakali deui, teruskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan bu. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus. 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 Apa. Bisa overdosis. Alhamdulillah. Ciri ibu-ibu sok ngaji. Bu, cik ulama ahli hikmah, lamun rezeki urang hayang barokah, lamun rezeki urang hayang lancar, rajinkeun maca surat Waqiah, teu kudu loba-loba, sapoe sakali, rek mantas salat subuh mangga, rek mantas salat asar mangga. Insyaallah rezeki urang barokah. Cik kolot teh mah saeutik cukup loba bagikeun lain nyesa. Sia mah disasa-sasa mah koret ngaranna. Saeutik cukup loba bagikeun. Ibu-ibu sukses. Ayeuna bapak-bapak. Bapak-bapak punya? Bapak-bapaknya? Bapak-bapak lanjutkan. Ulah kudu tungkul bapak-bapak. Pareman rokona. Jangan mempermalukan jenis kelamin bapak-bapak. Teruskan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dong kebodongkol kan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Inna a'tainakal kautsar. Bapak-bapak tadi na kieu. Bisi es. Pas inna awet morejat deui. Moal kudu poho langganan kami tah. Ibu-ibu kalah nyurakan kakarek ngaji Quran disurakan di dia doang ya. Ibu bilang nyurakan bu. Licik cenah. Di mana aya kiai licik? Dengekeun bu, bapak-bapak lalaki, ieu nu ngomong ge lalaki, atuh lamun bapak-bapak teu bisa, ieu ge ilu isin wa. Bener teu? Bener teu? Makanya dengekeun ku ibu-ibu, lamun salaki ibu, bapak-bapak balik gawe teu mawa duit, ibu-ibu maca inna atoina lain inna lillahi. Nyumpahkeun podar ka salakina ieu kitu mah. Pan tadi ge bapak-bapak neruskeun inna atoina lain inna lillahi. Sakali deui bapak-bapak, ibu-ibu 2, bapak-bapak ge 2. Sakali deui Pak, gampang sangat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Qaf.
ciri bapak-bapak ngajina ikro tilu doang sih. Ibu-ibu coba Qaf. Lebih parah ibu-ibu. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mudhirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Ganahan teu? Alhamdulillah santri Pak. Ulah EPSMR cenah ge. Tah MC der, tah ceramah der, tah qori der. Makana alhamdulillah halusan binikmatillah abdi mah selain bisa ngacaprak jiga nu edan jiga kieu aja. Alhamdulillah abdi mah qori ge sautak sautik mah bisa. Coba. Jajal. Urang bisa moalnya. Jajal. Disawer. Oh aya palurah benernya. Gimana yang biasanya sok disawer ke palurah ya. Aya meureun palurah saeutik mah. Kori kedeng kori. Tong gandeng kori. Memeh kori nyamat heula supaya suarana kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Sora ing sora suling di basisir sora gentari zon. Kadengekeun keur nyamat heula ih. Bismillahirrahmanirrahim. Sora ing sora suling di basisir sora gentari cana naras semua saras semoga drum megak sia kang buang buana kabeh ku sora. Gedeng can datang hodamna ieu macam. Sakali deui. Sora ing sora suling di basisir sora gentari cana naras semua saras semoga drum megak sia kang buang buana kabeh ku sora. Para kenek narik. Nungguin ya. Yang kori. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ungap euy. Napas garcok. Lanjut. Nanti disawernya. Goreng nasi euy. Mana sing rajin maca Quran, komo para pamuda, sing soleh kudu rajin maca Quran pamuda. Ieu mah aya pamuda tilok daek ngaji Quran daek kumaha aya nu miling aya nu minantuna sia mah. Sing rajin maca Quran. Lamun pamuda rajin maca Quran insyaallah keimanana kuat. Betul? Henteu gampang frustasi. Enak pamuda lamun imanah henteu kuat diputuskeun ku awe frustasi. Benar teu? Goreng becana orang dia, orang jika orang Cibaliung diputuskeun ku awe pamuda mabok tali kokoh. Awas tong frustasi. Aya pamuda diputuskeun ku awe langsung asup ka jero masjid. Sugan teh rek salat paring nabihan bedug. Bari ceurik tidak mungkin. Naudzubillahi min. Tong frustasi kiwari mah geus loba ustad, kiwari mah geus loba kiai. Lamun ditolak ku awewe, lamun teu dibikeun ku kolot awewena, hei pamuda dengekeun santri nu can nikah pelet. Betul. Bisa teboga pelet datang ka imah ulah lauk, jalan ulah jalan mah hurang ge mabok ku pelet ulah. Pelet bejakeun. Dibere peletna rekam pamuda ye. Ulah disengsarikeun. Ya peletna kieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya Allah, percaya Muhammad muruk mancur teka wetan biar padang saya isun sir jalan masir Allah sir Muhammad sir Nurusari ras nudasa Allah gumilang kas gumetes nu ngajakeun dorok sar jalan nu ngajarkeun sir jalan isim jasa mani badroh hilap yusun cahaya Muhammad rupa Nabi Yusuf la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca 7 kali, tiupkeun kana minyak misik, minyakna oles-oles pakai nganjang sesana oles-oles kana kunci mobil Pajero.
Nah ini surakan. Salah tante kula ngomong. Salah tante. Bener eta pelet nu canggih mah pajero panas di jero. Lanjut. 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 Ih jam sabaraha ieu? Jam sabaraha? Tos aja merenya. Jam 9:30. Tong bohong mana orang balik jauh ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Nabi, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Salah satu pembuktian cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yuk orang babarengan maca sholawat, siap? Siap? Tapi hirupkan hala belitna, hirupkan. Hirupkan belitna. Nu boga HP belitna hirupkan. Orang sholawat babarengan, siap? Siap? Hadroh siap. Qamarun, qamarun, qamarun sidanan nabi, qamarun wajamil, wajamil, wajamil sidanan nabi, lanjut, lanjut, teruskan ngaji, teruskan datang ke pengajian, teruskan datang ke majelis tak, supaya ilmu orang jelas sanadna, betul, betul, karena Google mah terjelas sanadna, YouTube mah henteu jelas sanadna, betul, betul. Terakhir dari saya, kita manusia biasa. Yakin loba salah jeung dosana, bener teu? Bener teu? Rek ustad, rek kiai, rek pejabat, rek abuya, yakin kabeh ngabogaan dosa, betul? Betul? Tapi kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, "Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'ar rabbika." Ketika kamu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadikan dosa tersebut sebagai alasan untuk kamu tidak mau bertobat kepada Allah. Rek tobat ke Allah minder gara-gara dosa urang. Ustad, kiai, dosa kami mah gede. Rumah sakami baheulana tukang maling, rumah sakami mah baheulana tukang bobok, rumah sakurang baheulana tukang judi. Isin reka masjid nage, bisi tobatna teu ditarima ku Allah. Awas, jangan seperti itu. Kata Syekh Ibnu Athaillah,
idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan li'asika min husulil istiqamati mar rabbika. Ketika kamu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut jangan dijadikan alasan untuk kamu tidak mau bertobat kepada Allah. Rek tobat minder ke Allah, rek tobat izin ke Allah, entong gitu. Masa lalu biarlah berlalu, marilah kita buka lembaran baru. Betul? Betul? Siapa tahu di balik masa lalu buruk kita ternyata ada masa depan baik yang bisa menyelamatkan kita. Betul? Betul? Oi, pandosa kami mah gede. Hei, tanyakan Pak, sagede-gede dosa orang, leuwih gede keneh ampunan Allah. Andai kata dosa kita lebih besar daripada gunung, ingat ampunan Allah lebih besar daripada gunung. Andai kata dosa kita lebih luas daripada samudra, ingat ampunan Allah lebih luas daripada samudra. Andai kata dosa kita lebih banyak daripada batu di jalan, ingat ampunan Allah lebih banyak daripada batu di jalan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau bertobat kepada Allah. Ayeuna lamun urang geus rumasa, urang geus daek ngaji, urang geus rajin ibadah, geus daek ka pangajian, lamun aya dulur urang, aya baraya urang, aya tatangga urang nu can daek ngaji, can daek ka majelis taklim, ingat tugas kita merangkul bukan memukul. Betul? Betul? Lamun aya dulur urang, aya baraya urang, aya tatangga urang nu can daek ngaji, can daek ka majelis taklim, can daek ibadah ka Allah, ingat tugas kita mengajak bukan mengejek. Betul? Tong digeunggeureukkeun. Ieu mah jalma nu tilok daek salat giliran ngariung murudan pangheurepan kalah dilalagakeun sia tah. Oi, paingan hujan gede, pareng si eta ilu ngariung. Batur mangnan batur mangul bakul lagi bari ngagigeg jai sinon. Entong kitu, aya jalma tilok salat ngalewat kalah dilalagakeun. Oi, paingan bau neraka, pareng si eta lewat. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Entong kitu. Halus saling rangkul, harus saling dukung di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini dijadikan manusia yang pandai beribadah kepada Allah. Amin. Pandai bersyukur kepada Allah. Amin. Rajin bertakwa kepada Allah. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Mungkin sekian tausiah singkat dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata atau kalimat yang salah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.